ngabuburit ayeuna mah beda juga baheula tuh. Nah kumaha Kumaha mah jeung beda sih teh. Nya sarua keneh waktu anger beurang yang penting. Henteu Asia lain masalah beda kieu anjing kita mah berpasangan anjing memang kan barang gitu. yang penting mah Ai emang baheula gitu. baheula sarua kieu anjing kitu. lain kan asa tereh waktu masalah nama jeung momen pahit-pahitna beda geuningan. 5 minute. Pahit. Asli Asanya relek we jeung nyana. Bener. elek kan. Sok bala maningjang di Oh. popo. Wah, mun setiap bulan puasa teh dok. Urang teh ka ieu ka Ciain teh geuningan. Da ieu Cek air. keleutik ke Oh, pantaran sabar hanya urang teh SD mun teu. SD aya. SD-nya dok eta mau beli bakso nu karitu. Anjing tapi bener mah kenangan anjing Bener kan? nepo awewe teh anjing mah tuh. Wah, anjing nepo awewe baheula ke tarawehan da semangat anjing tarawehan teh. Keur leutik eta geus ka awewe kitu. Kata kelas genep panjang ada satu anjing remaja goblok nya menuju puber anjing itu SMP. Geus cabul tiba heula. Anjing baru cabul kan goblok. Maksudnya da atuh kan udah bening-bening mah nya lumayan lah. Pan kitu kekeh baheula dia. Naon Kekeh hayang itu kekeh emung. ya bae keheulawe atuh anjing. biasa Da kan atuh da naon rahasia Allah atau masalah jodoh eta mah kan saya di Urdi Iskandar jeung Laudia Cynthia Bella anu bor teh Tapi anjing. cik we atuh SD teh ngecik atuh. Lain da atuh bereun perpikiran teh kan beda-beda jelema mah bos. Mana sebenarnya geus kaganggu gitu. Naon? Naon? Anjing. Kaganggu. Jadi naon? Goblok. Hiper mana teh. Tuh anjing tuh disebut perenteu tuh anjing. Si dok urang teh lalaki dok. Lalaki pan orang yang lalaki Kan urang teh diciptakeun teh anjing berpasangan-pasangan gitu kan. Aya peuting, aya beurang. Mana itu berpasangan. Dina aya Anjing, udah acan goblok. Siapa mau ngurus berpasangan anjing? Jadi cenah kitu dina katerangan ge jodoh pati bagja cilaka mah kitu nya geus aya nu ngatur. Enang ngaran jodoh mah dakeun we da moal ka maneh. Jodoh maneh mah anjing nya. Kumaha aing. geus maot cedera ya. Wow, goblok. Kada loba atuh perempuan teh diciptakan teh lebih banyak daripada laki-laki dong. Atan apa teh payu? Teh acan tuh anjing kalau dipayokeun teuing acan kengeng. Acannya. Proses. Taraweh kumaha taraweh? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dian heueuh. Jadi orang taraweh. Apaan taraweh teh tara saware? Noh, anjing. Urang nu tarana gitu. Tapi di Batur mah sih akhirnya taraweh teh gancang kok. Oh iya. Anjing. Sebenarnya amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Aya kitu bacaan kumaha anjing. Wala golin. Amin. Ayo gitu. Parah. Eueuh di urang mah nya. Teu baca eueuh. Tapi kemari orang pas Persib hayang gitu teh nya. Nu kumaha. Heuh tere beres beres. pas taraweh awal. Mimiti atau mimiti nya. Teh nu kitu sah teh tarawehna nu kitu. Atuh ingat udah nu intina we nu intina mah. Teu nya. Aya nu inti-intina salat mah kan Al-Fatihah, nu wajibna unggul. Aya subhanallah nu ruku sujud mah sekali-sekali kitu naon. Kung itu Subhanallah sekali-sekali kitu. Eta sunat. Nu nya wajibna mah Al-Fatihah nu itu. Al-Fatihah. Tapi nu gacang-gacang tuh. Ingat udah anjing cara ge. Aya hukumna meureun kok. Aya. Aya ilmuna. Emulana kumaha? Emulana kumaha? Meureun gitu. Emang bener. Heeh. Aya pemahamanna. Aya. Gitu gacang gitu? Kan di dalam salatnya ada wajib, ada sunat. Gitu kan wajibna naon ieu? Nu sunatna naon? Nu sunatna mah meureun bisa meureun diengkekeun. Maksudnya teu dipake ge gitu kan. Al-Ghazali bener. Al-Ghazali pernah ngadangu ya gitu. Celi gitu. Al-Gojo. Wah. Goblok eksekusi Al-Gojo. Eksekusi. Al-Gojo eksekusi. Ini Al-Gojo lagi jangkung. Nah, anu penek. Anjing. Sama abdi naon penek. Dihukum. Heuh eta tarawih sa teuing orang bisa gitu. Tapi ada macam-macam euy. Tapi emang bener kok. Nya. Emang orang geus dewasa atau kumanya. Jadi momen keleutik mah anjing bunga tarawih teh gitu kan. Asli. Ada anjing ada momen-momen bunga teh wah kayak gitu. Teu taraweh dek maju ka puasa teh bunga gitu nya. Nyaman. Aya aroma-aroma kumaha. Tapi pernah teu lamun misalkan orang keur jumaah yeuh. Aya nih sap awewe sok asal pagagahna kieu. Jumaah. Lain jumaah Jumaah, taraweh. Taraweh. Salah.
taraweh. Otak anjing, otak. Taraweh. Gitu. Nyerikeun tapi itu taraweh teh. Tara jumahan Bisa ngomong taraweh tapi taraweh gitu. Ya, begitulah. Jadi ya obrolan jelema bisa. Itu aslinya jangan lamun bis bala mun taraweh urang sok bari ngeureun awewe di tukang. Kayak bener. Aya. Makanya sikap baturan ngajinya. Heeh, sok sikapkeun kitu geuningan. Kan baheula mah kan aya ieu kok anu subuh teh ningan. Oh, Nulis ieu ningan. ngaji. Ramadan. Aya ieu lain Buku schedule. Ramadan. Buku Ramadan. Sok ayeuna mah anjing mana ada eueuh anjing. Tahun-tahun ayeuna mah. Kan Asli. goblok kan. Pemerintah tidak pemerintah sebagainya pendidikan gitu anggun kadinyakeun gitu. Jadi kebersamaan teh kan eueuh tuh anjing. Kan enang geus jadi gieu jang geus ku media sosial geus teu puguh ayeuna mah geus sibuk. Anjing eta teh Bora mikir anu kitu. Baru Tapi effortnya baheula mah jadi urang hayang butuh tanda tangan si ustad itu teh. tuh buat kudu. Jirnya. Wah, apa boro-boro nih ngantri yang tangan ustad eta teh. Tapi aing sok nembak we. Kesorangan gitu. Anjing geus diajarkeun kitu ti baheula anjing otak teh. Iya, teh generasi rusak teh ya. Ieu nu Cenah rusak geus teh nembak wae. nembak wae. Udah. Da bola. Berarti mana mah ngaji nama henteu eta teh Jadi tulis nama sorangan. tanda tangan ya kesorangan pinuhan. Cek aing oge. Pidorkeun ti baheula. Dosa teh nya. Buku Ramadan teh mah eta. Mayar. 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 Ini mah mayar. Lah ini ustad duh aya. Oh, kayaknya ustad di hari-hari. Mana anjing kultum kuliah subuh eueuh euneu mah. Bawahnya jarang. Jarang aya mah aya sebagian lah gitu. Ya di pesantren mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Kapan iki keur kultum ieu teh? Naon kultum naon ieu? Kuliah. Tumbal. Lihat tuh anjir. Aduh aing mah yang puasa mah. Karena kan baheula naon rek maju bulan puasa teh ya rek 2 poe deui rek puasa urang teh ngalawi. Oh. Nyelodong. Heuh, kan nyelodong. Jeung lodong jeung mobilan anjing mobilan didorong tok Resepnya Anu ku ieu naon eta teh? Jeruk Bali geuningan. Nya jang Ku awi. Ku awi mah ku nyeun ku awi. Anu ieu teh bana teh ban ku sendal teh heuh. Buat pakai kaleng. Si orang kaya beretaran kikituan beureun. Kosong. Kan urang mah kan nya sepungkur resep we gitu. Heuh ku kaleng anu bieu cik si otoy. Kaleng ieu teh. tapi sengahna puasa baheula naon? Ti subuh nepi ka lohor. Salila. Puasa teh teuing urang mah ngarasa kitu. Sarua we itu. Soalnya tapi lohor ka dieu kan asa sakedeung ya. Hambatan teh anjir luar biasa. Aya mah teu geuning. Kamu maneh? Ini kan tanya. Urang mah tetep masa teh Puasa. Amit-amit anjing. stabil gitu tibalah istiqomah puasa. Kalau seseorang sudah merasa benar berarti dia tidak benar. Kalau seseorang sudah merasa tidak benar berarti dia benar. Iya. Teh jang maksudnya teh kan Bagaimana Ferguson? puasa itu kan wajib. Cik Rasul ge Eta paling wajib atuh. ulah aya nanti mah urang mah godaan-godaan teh. Kudu tong meunang kagoda-goda. Jadi lamun teu puasa bah dihukum lagi cenah digantung. Gantung kunaon? Oh si suku teh di Italian dikitukeun. Eta teh? Heeh, nu teu puasa teh. Nah, bisa gitu. Teuing eta beja. Oh, beja. Naon cuk beja. Beja. Kudu jelas dok lain Jelas itu sumberna ieu teh. Hukumna cenah di ieu dihukumna kitu. Yang jelas goblok belah mana anjeun. Oh wae dah. Orang keuna. Aing mah dia ngarang. Kudu aya Ngarang kitu dok. Pan ngarah daek puasa. Tapi dasarna tuh cing jelas dasarna. Oh menyisieun budak. Sienan. Kalau teu lama kan karang gitu kan. Pan gitu, urang mun sok sia mun teu puasa mau diberi hadiah. Boleh beri baju bedug. Mau diberi baju bedugnya. baju we. Heeh. Puasa-puasa hadiah mah anger we. Kan eta ngajarkeunnya. Tapi momen eta emang urang geus terlalu dewasa tuh kumaha nya. Circle-na sudah berbeda tuh kumaha Jadi momen-momen itu teh sudah arah. Tapi ayeuna mah jeung harapan naon? Bako. Jeung harapan puasa teh ya geus Sengah. Nah, bet Sengah gitu teh. Loba tuntutan gitu. tuntutan dunyana bener. Beda jeung keur masa kecil gitu bahagia. Tapi kasihna orang geus ngalaman, Bro. Ngalaman orang. Kita harus terlewati. Karena emang baheula mah
jeung ngadenge ieu lagu-lagu ieu dengan baheula mah Sulis. Julis Raihan. Rayhan nasid. Terus naon akapela teh? Senada anjing. Senada. Ya Allah kiwo. Ya, genat terus. Tetap lamun geus saya eta geus fix puasa anjing jeung Orson. Pas pokoknya dina TV geus aya Orson, iklan Orson gitu kan. Aci pai Pramadana we bunga urang mah kan tibala ti urang mah ngadaguan bulan puasa di bulan Januari keneh. Kan puasa Desember aing geus nungguan eta pokona mah. Hayang puasa. Saking getong. Saking ku semangat. Saking semangatna urang. Pas puasa mau atuh. Amit-amit aja. Emang baheula mah gadget, HP gitu kan. Jadi untuk non dek panggih jeung awewe itu teh kan panggih anjing lain secara gadget gitu baheula mah. Telepati. Anjing, tarawehan panggih si teteh itu anjing si neng gitu. Anjing. Bungana ya Allah, kewong ya kali. Ya Allah Anjing bener. Teng Salamnya ka itu. Heeh, lama. Anjing sesuit banget. Aslina apa mah? Anjing. Hayang we taraweh teh dah. Udah yang panggih anjing Yang panggih taraweh teh. Urangna semangatnya anjing Semangat. panggih. Wah bener Pas didinya. panggih aweuna jeung mana? Teu kitu doa kan. Lain man ieu mah. Bisi gitu. Kan bisi mah berat anjing di papanggul mah. Beusi. Beusi maksud teh anjing dah berat aing ge memanang aing memandang. Memandang. Berarti chemistry dapat anjing dah tuh baheula mah batin teh rada kuat. Anjing melongan ka orang pada melong ka baturan. Pede we lah ucing. Lu mah dasar ka kan itu. Eta Sakit genep. goblok sakit. Sakit. Nya nganda ieu heuh anjing. Resep bala mah anjing. Maneh pernah ngalaman ku ieu naon? Ku lodong. Nu kieu teh ku karbit. Beak nu kieu teh. Panas. Oh. Melepuh sih ieu teh Kulit. bangun teh. Oh, kulit. Urang ieu kahebos jadi kieu we tutup. Kabeh Eta mah kembali lagi ketidaknaon. Tidak adilan. lain anjing. Ketidakapikan lah gitu. Ketidakapikan. Kudu apik kan naon anjing. Ketidakapikan kumaha. Tapi Godin naon mokel. Mokel. Mokel ti baheula nya maneh. Entu. Ah, sia daek burut. Amit-amit. Tuh, Mokel. di imah mah sahur pada ulin yang barudak teh kitu. SMP, SMA. Ngaku seorang orang godin malah jeung si Mikur. Oh, kita mau iya ini. Oh sampe. Sampai baheula mah nya mau. Heeh, Jadi mau. mau kedaharan gitu maksudnya kedaharan. Parah eta anjing. Dosana 2 kali. Double. Banyakeun bae da beureun geus. Batal puasa. Nya mau. Nya mau. Ya kudu boga kebon lagi diridokeun da keur bulan puasa sia. Saha Kudu loba amal bulan puasa mah nya. Oh, boteng maneh lagi butuh anjing kurang di alam. Udah lega atuh nih sepiraku. Misalkan Batak ayeuna teh ayeuna minta hampura. oh eta justru eta bah matakan ulah mau kadu teu bauh teh kitu. geus maot pang geus marawat eta mah sok geus marawat. Jarah ka makam nampura urang geus maot. Geus maotnya kelapa. Hampura urang geus Anu galak teh sasi di kebun eta teh geuning anjang. Anu deket ieu PLN baheula dengan sok mau bedil bahasa nih. Oh. Saha ngaran teh basaha geuningan. Anu mau kalapa aing ku bedil anjing geus sok bedil anjing kaelo aing. Sok sia. Heeh. Geus almarhum sahabat ieu nu imahna teh tuh. Gigireun si Mita aya ningan Bahasa urangnya. bahasa mah gigireunana badieunana hareupeun PLN pisan rek asup pan aya imah bala mah di dinya. Oh, anjing mah ujang mah eta mah. Ngaput lain. Heeh. Oh, ieu mah ngaput eta mah. Lain gigireunana. Jurig anjing gigireun nama Asia tuh. Lain sia aslina. juri gue gitu. Anu sok aki naon gitu mau bedil wae pokona mah. Mau bedil eta teh. Ki aja Kamri anjing Kamri. Teuing ah teh poho dia teh. Aya di kopo baheula geuningan. Terkadang memori urang teh nya. memori. Memori teh gitu kan. Winu Pinu sih nama euy. hapus. Gambar anjing dihapus mah. Abadikan nih. Di saat orang butuh kayak buka di file eta dibuka deh. Berarti kan inti nama emang tahun baheula mah berkesan lah Nya ya urang-urangnya. Nya. Bener berkesan pisan pokona mah.
Coba budak ayeuna Teu bisa tim Genjet. Genjet tuh. Genjer. Genjet anjing Genjer. Genjer anjing hakan usia Genjer mah tidak Genjer di bijil anjing. Udah sawah Genjer mah anjing. Tidak merasakan apa yang dulu aku rasakan anjing ku ayeuna. Hakan usia Genjet gitu anjing. Free Fire sih ya anjing. Mobile Legend, Free Fire. Free Fire tuh anjing. Nu terus bejaan. Free Fire. Geus ngasaan di baledog. Kunaon? Dosa di bulan puasa naon gitu. Tah dosa nu bulan puasanya. Sebenarnya naon? Kapan ngaran Ramadan mah bulan penuh pengampunannya. Tapi kumaneh mah disalahgunakeun. Salahkeun berapa mana, Bro? Heeh, ayeuna abong pengampunan naon sangeunahna maneh mah geuningan puasa godin mokel anjing. Bae da pengampunan bulan lagi. Jadi ampuni gitu. Diampuni. Tong kitu teh. Lain Gitu, masalah gitu mana? nah anjing iraha aing berbuat gitu anjing. Anjing naon gitu. Tapi oge sih. Nya kan baheula kan ieu mah kan ngomongkeun dulu. Urang teh kan ayeuna mah kan alhamdulillah setidakna kan dosa teh rada mengurangi. Meureun. 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 Masalah dosa mah ya hanya dia yang tahu gitu kan. Sama holik yang tahu. Kan orang tahu. Iya yang oleh tapi kan urang nyaksian urangnya apal dosanya. Gitu mah. Tidak bisa disebut-sebutin. Kan model ayeuna dosa keur puasa ya pan lain nahan lapar jeung haus modelnya. Ayeuna nyekrol terus ningali Teu paling obrut teh kumaha anjing. Anjing tapi eta bener. eta godaan nu paling teu kuat Maksiat mata. urang teu kuat. Siap pan eta ge. Urang lamun geus aya nu Kadang dok sia mah anjing mun papanggih di jalan jeung awe nu kitu ya anjing eta mah kitu. Yuli anjing. Ka batur. Ihan Maneh dok anjing kitu mah. Kadang Tapi kan fakta. heuh fakta kan ulah ditopposkeun kitu teuing kata anjing. Pada bulan puasa kudu ngajaga anjing. Bahasa. Jaga lisan. jaga lisan panahan KB. Kan dibiasakeun waktu belum bulan puasa di sadokeun jeung Ramadan. Refleks. Iya. Tah itu kebiasaan berarti. Heeh. Ulah dok. Model ayeuna kan ngariung ge biasana kan ngomongkeun batur tapi kan henteu nya. Kan eta ulah bulan puasa mah. Aya saeutik. Terus kadang ulah-ulah lagi ku sia mah anjing udah dibuka wae file-filena tuh gitu. Nah aku mah. Oh, dipanggil di jalan ge anjing sama gitu. Terus sarua kene eta teh gitu. Ulah. Itu si Jeding. Anjing. Allah. Madu. Siapa gitu tuh. Madu naon Madu ka dieu anjing. Maneh tah dok gitu teh anjing. Oh, Tapi tapi emang pan godaan. moal bisa ngomongkeun batur mah hayang wae euy. Teu Teu laki teh awewe nya. Udah hayang wae kumaha hese anjing teu rame deui euy. Ya kan kadang obrolan Ulah, kadinya we gitu. Tapi da lalaki mah ukur kitu beda jeung awewe. Awewe pernah jadi orang aja Mah detail. Oh yo. Anjing saya membaca. Nya tong atuh sia. Masih cicing-cicingan teh membaca anjing. Heeh. Urang geus memahami wanita teh dah. Anjing. Euy dah. Mana dewala. Mana anjing. Soalnya soto ya. Tapi baik kan karakter masing-masing ya. Bahwa tuh da aing geus rumah tangga mah jadi geus Oh, apa lo? Bener-bener apa? Maneh mau nyaho teh da. Mau aing. Pengalaman, pengalaman maksudnya. Pengalaman. Pribadinya. Urang eleh pribadinya mah. Kan cukup ganteng aing pribadinya mah. Sabarna teh ku ganteng, Bang. Kumaha tuh? Kunaonan? Ku kawani. Kawani Jeung maju we heula. Nang ge diusir. Tah ulah teh ulah sampai kaki itu goblok. Usir. Bisi kan gitu ya. Mata di mana aya menang awewe boga kabogoh ayeuna buru-buru bisi kaburu sadar. Nggak sadar mah anjing ye si eta sudi ningin butut pan kitu. Ai can aing geus Mumpung can sadar. mumpung can sadar pan ku urang geus diikat gitu. Kot dibututkeun teh cik atuh. Lain cik atut tinggal geus butut. Anjing, pada ulah ngomongin anjing ada fisik siapa goblok? Ada fisik anjing. Kesela bala nges kok jadi rame kieu ya tersep yo. Ada fisik si anjing mah tuh. Ya misalkan anjing mah teh geus ieu naon teh apal ieu naon teh pemain itu kan naon pemain ayat cinta ada apa dengan cinta teh saha Dian Sastro apa dengan Si DS. cinta? Dian Sastro benernya Dengan nembak ka Supriyatna. maneh jangan maneh kumaha nembak geulis kan moal aya eta teh adeuh anjing
Mana lah misalkan ya Iskandar anjing. Wah, anjing. Maukah kamu jadi suamiku? Mana kumaha tah? Atuh kok anjing na mikir heula atuh anjing gitu mah. Ini keluar dari rasa dari lubuk hati yang paling dalam atau ingin sekedar aku dijadikan badut anjing. Oh, Anjing malah jadikan badut. sadarlah diri anjing naon we goblok. Anjing. Henteu mah ku keukeuh urang hayang Iskandar. Saya Kayak si apa? Dian Sastro teh Heeh, si hayang Dian Sastro keukeuk teh. hayang eta mah hayang Keukeuk, ka maneh. Maneh ka maneh. kumaha? Bingung kene aing kita mah kalau dinya mah. Bingung kene dong. Bingung Bingung kene. kene. Ing mah sekelas Dian Sastro anjing hayang ka gotek sepantai nanti sewa. Tapi kumaha emparna anjing. Alam dunia anjing. Ya halus eta. Halus sama halus anjing untuk Sok. memperbaiki Ku keturunan. keukeuh we ku bagus. urang teh geus direkomendasi geus we yeuh mending kasih ieu. Tapi mungeun dong. Keukeuk hayang kasih Ku gotek. keukeuh hayang kasih gote gitu. Mau jadi bumerang ke urang mun gitu. Moal nya halus milik Ini berarti teh. gitu mah. Kan cek ieu ge ulah menta tapi mun itu nyamperkeun diberenya. Ya Kalau dibere tarima. kitu nya aing teh daek. Tah kitu tuh leuy ngalamun pikan. Anjing. Tamat goblok cerita teh. Anjir kumaha anjing. Teu apa kan heuh bawa pan dia teh cerai gitu ya. Urang yang manggihan cenah itu kan. Ka Iskandar. Iskandar siapa? Iskandar. Ya. Itu yang jadi perdebatan mah. Kan bulan puasa teh heuh setan teh dicangcang. Tapi angger urang teh aya we nu maksiat. Itu kumaha teh nyancangna eta. Setan suku loba anjing bulan. Kan cek beja cenah. Bulan puasa mah cenah setan ge Dicangcang. dicangcang gitu. Heuh, nu barung keleukana suku anjing. Suku naon? Suku anjing. Kataringalina. Ucang-ucangan. Ucang-ucangan suku. Mana pengalaman? Hah? Jangan gitu. Pengalaman. Orang tidak mau membahas eta soal orangnya sering kaninya gitu. Dari hordengan gitu muka. Mah pesan jeung naon? Sareng ayam bakar. Anjing. Minum apa? Teh manis aja. Teh Es manis. atau hangat? Es. Seger atuh jauhnya jam 11 jam 10 bau ka dieu teh. Tapi teu kabita urang model ku dahar, kabita keneh ku ngamu udud, kopi, aya nu ninyuh mie teh nih, pan mie mah seungit nya. Eta nu matak ieu. Wah, bicucu kok anjing si Eko tah. Bicucu mah. Di cucu mah urang silaturahmi. Wah, silaturahmi anjing. Iya kan bade basona si biji. Nah, naon? Anjing. Ingat cerita ieu teh, Orang Minang dibawa ku si eta mah ka Bicucu. Tuh, situ pengalaman. ingat cerita ieu ke bahasa Godin heuh, ke Godin. Dia urang si Japar, congkok baheula teh sawe pukan mah ieu gitu. Ke bulan ke aya gempa gede tadi ngapa? Oh, mana? 2012 itu. 2000. Itu samemehna eta mah samemehna dok. Samemehna 2010 eta mah. 810 nya. Heeh, 2010. Biasa we aing berang-berang ka Bicucu. Dahar baso. Tah, di dinya nya. Ini pun gede tah, gede pisan. Lupa. Astagfirullahaladzim, kurang matuna nih si Japar mah keluar bawa ieu kan, bawa Oh iya. baso anjing. Atuh ngaieu anjing ngalulang kabeh anjing. Asup deui manehna anjing. Goblok era anjing. Ieu kene aya. Tapi jadi dikeresakeun keur di tempat makan we tah ini. Eta urang asa dosa nih. Peringatan eta leko. Sia teh. Da teh eling-eling. Ya bener aing mah kerja BI eta mah. Heeh. Di terus soreang anjing. Oh Itu gitu. anjing cai teh pasien keluar anjing dari rumah sakit teh soreang. Heeh. Bari Tapi membawa es kieu anjing. Pasien kana nu. Anjing era anjing ditemukeun. Ieu anjing cai teh ku gembeur mah kitu. Heeh, inget kene. tapi trik baheula lamun misalkan nyir si ieu teh hese diajak. Kodina teh nya. Bawa we hayu anteur kana motor. Milu mana. Nah, anjing ka dieu cenah, henteu ka dieu ieu mawa eta anjing padahal mang dua. Anjing teu di dahar mun da lebar. Lebar. Tapi BI kulturnya ingatnya pasti pasti arapal ka BI. BI mah di mana-mana. Ke rumah sakitnya. Bi Heeh. atai teh. Warteg. Atai. Tai doang. Tai doang. Bener. The best. Atai teh tuang layangan. Ka tukang layangan.
Iya nama nu pokok nama apa? Sampingan nama bulan puasa sama koneng. Tapi orang masuk kadang-kadang ka Nabi Muhammad yang orang sok era gitu. Anjing umatna kot siga karya patut gitu asa kumaha gitu. Tapi memang bener. Rasul mah ngabelaan umat. Umatku sia nu jadi umatna itu. Ya, Teboga rumasa. kadang digocehkan oleh seseorang yang ada di dalam diri kita. Nafsu. Tapi orang lamun orang di zaman Nabi Muhammad kumaha nya? Da kieu ka mana orang? Si eta jadi setia ka Abu Jahal. Tidak terbayangkan. Zaman kegersang gitu kok tuh. Iya kayak ada gersang kayak jikan kan zaman baheula mah kan Nabi Muhammad teh beureun disebut gila da meureun da ngaku-ngaku nabi utusan Tuhan kan kudu percaya aja. Kan wawasan teu apa mana ge da biheung anjing geus urang mah ka Abu Jahal nu puguh. Kan kitu meureun. Kalau misalkan gitu orang bagian maledogan. Kan kita teh diciptakan ada hati nurani di dalam diri kita kan bisa memilih mana nih ketenangan jiwa. Pilih. Ada pilih. Ayeuna mana ngomong gitu teh. Tapi kumaha mun di zaman eta anu bener-bener keos diuji iman maneh teh. Wah, tambah bener tauhidna nya. Diuji rek kumaha tah. Soalnya kan anjir. Ya anjir. Heueuh lah. Jauh teuing ngabahas eta mah. Jauh teuing soalnya ayeuna iman maneh oyak mun disampakeun sama koneng. Jauh coba di zaman baheula da usah ngokoneng atuh anjing. Ngomong-ngomong iman gini kan. Teh ieu tuang heula. Anjing lebok nih. Pikir-pikirannya. Ngeunah. Karena yang udun teh kudu ngeunah heula udah. MU mancing udun. Sekarang orang alasan teh hayang udun jeung ngopi ya, bukan hayang gitu. Mokel teh. Mokel. Kali itu namanya dahar nyatu. Tapi Nabi Muhammad sedih sih nu posi gote. Kumaha aja sedih. Ya gitu ya. Ampun, cenah. Goblok dah lain aing ngobrol anjing dia teh. Banyak dari sekian gote lainnya anjing banyak. Iya gitu. Ku sabab nu kasaktian nama. Sio anjing keluar. Anjing. Aduh. Tapi emang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki Al-Amin. Iya. Pemuda satu-satunya pemuda yang jujur. Salah satunya pemuda yang jujur. Namanya itu jujur atuh. Udah hese jujur teh anjing. Terkadang orang mau jujur teh anjing dibiarkan begitu saja tapi orang-orang yang bohong anjing diterima. Oke, anjing dipercaya anjing. Kenapa yang jujur tidak dipercaya, Bro? Anjing padahal aing tegas apa adanya ini. Gua ini anjing. Gitu. Kumaha lamun jadi mama ayeuna? Mama Ngompron. Ngompronnya payu gini. Payu anjing mau jauh. Ya. Geus lah bahasa semut gitu, urang bahasa. Ayeuna mah tinggal bahasa kursi ya. Anjing bahasa tangkal goblok. Ada mah kan zaman mah teh mana tinggal di Kopea, di Kabut terus boga ilmu setik-setik langsung di ieu di Paruja ayeuna mah kan kitu. Sing saha jalma nu bisa ngobrol jeung asbak. Eta jalma kasup gel. Jeung asbak anjing. Atuh jeung makhluk-makhluk nu lain gitu. Soalnya ki zaman nama hese ngabedakeun mana ulama mana dukun hampir sarua. Oh. Dukun gitu kadang-kadang make jubah ulama. Hese anu Berkedok teh gitu. Justru ayeuna kan balik deui ka jahiliyah nya. Barodo jalma teh. Aya pangikutna we kitu gini. Tapi urang mah empati kanu pengikut kitu teh kok. Empati teh pasti pengikut model pengikut si Gupron geus sadar gitu tah kumaha itu cigana da tentu ge bakal sadar dok nya bakal kagenahan teuna kan ketingali anjing sudah saking ku deukeut mah bakal ketingali anjing karakter goreng teuna kan ya emang pengalaman gitu kan karakter goreng dewala siapa cagi anjing bisa ngaros namahan deui dosa. teu dosa dah ieu mah kan naon buktina kieu Kan urang teu narima. Kejeng teu narima ngaca anjing ya berarti ya intinya nama orang kudu introspeksi diri lah. ya betul kudu setidaknya urang teh kudu aya lah jadi suri teladan Rasul teh kudu aya urang dipake gitu Iya, eta ge bisa na we gitu kan da nu ieu mah. kudu bisa lah Nya kudu bisa nya lawananda atuh anjing makhluk urang mah nya
aya pasibilitas Kasar. naon aya Enak. naon ngaranna disebut Ulu naon. mau di dahar ku aing ge Payung, terbatasan lah manusia Helm. terbatasan terbatasan itulah Jalan, jalan. jadi lalawanan lah ieu heula jujur heula ieu jujur nikah anu jujur nggak bohong anjing dipercaya aku batur Hmm, ya. ngan ulah nggak bangun nama datang menang kan Rasul